kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab. Naon ai manusia atawa mana manusia? Ieu ta eta mah dadana. Dada. Ieu irungna, ceulikna, panonna, sukuna, leungeunna ai manusia di mana? Irungna dadali. Lain seuri. Gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu. Di antarana amarah, lawamah, syafiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, madiyah jeung kamilah. Ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan. Anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsara. Akibatina supirna nyata manusia teh gaib manusia. Aya oge wujudna ieu mah. Da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran. Ieu panon, ieu ceulik, kai manusiana. Manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula. Anu nyupiran sakabeh, anu dibarengan ku rasana. Rasa manusia nu sajatina, rasa rasling pangeran. Utusan anjeunna, Nur. Apa nanti mah di Arab, eta mah contona. Contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta, anu geus migawe eta, padahal kabeh ge ayaan ngantara di koreh. Hartina geus teu nyaho ka dirina. Di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina. Hirupna bakal linglung. Ieu Sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina, di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Jadi ti langit kana hate. Lain ti Arab agama mah. Mulai di Arab gitu lain. Da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama. Ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna, nyaheun sok maraban. Guguru heula ka Arab teu. dah. Heuh euy. Eta kan kacikan nurani. Hah? Nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa, beda-beda suku, beda-beda warna, tapi satujuan, saarah manusia. Ai dibeda-beda teh supaya saling kanyahokeun, saling ajenan. Saling hormat dibeda-bedakan. Oh nya euy. Ieu budak teh geus jero urusan dari naon? Agama jeung dari mana wae. Dari gama. Dari mana wae. Dari mana wae. Dari mana sih? Sok dek